Sieun naon urang ku Gusti Allah teh ayyak khuda minul iman. Eta sieun Gusti Allah teh. Sieun teuing Gusti abdi teh dicabut iman. Abdi teh dikapungkur tos getol. Alim teuing Gusti akhir hayat abdi suul khotimah. Hoyong Gusti abdi husnul khotimah. Abdi abdi ngalaksanakeun salat, abdi ngalaksanakeun saum, abdi rajin ka pangaosan Gusti, tetapkeun abdina kaimanan. Allahumma sabbitna bil iman. Kita Gusti Allah. Allahumma sabbitna bil iman. Gusti tetapkeun abdi ngeunalkan keimanan. Sieun teuing anu tungtung hayat abdi teh dengan suul khotimah awon tungtung abdi Gusti. Ayah udah minkum dan ayah anu bil iman. Sieun teuing abdi teh dicabut da tungtung hirup urang teu terang. Aya jalmi anu sae tungtungna awon. Aya jalmi anu awon tungtungna sae. Jalmi anu sae tungtungna awon sareoskeun kapungkur di zaman Bani Israil. Ulama agung disebut bar sisok. Ulama agung bahkan murid nage tiasa ngapungkur hebat-hebat ulama bar sisok. Tapi nalika ngantun kena eta ulama bar sejaman Bani Israil harita suul khotimah. Aya jamin awon salamina teh duikeun ka maehan 88 jalmi. Sumping ka hiji pendeta cek pendeta maneh mah loba teuing dosana. Geus 88 dipaehan jelema kumaneh dipaehan ku Allah teh moal dihampura dosa maneh cek eta pendeta teh. Nu ayeuna kumaha sakalian disampurnakeun ieu 100. Terus sumping hiji ajengan di pendeta deui anu harita mah teh aya ajengan pendeta harita di zaman Bani Israil. Kumaha terasna? Lamun anjeunna hayang tobat maka anjeun kudu ingit ka tempat anu anjeun tobat di dinya. Can dugi ka tempatna anjeunna tos ngantunkeun. Tos ngabunuh 100 tapi tungtungna kumaha malaikat rahmat tampil ke muka. Gusti cek malaikat rahmat pan ieu jelema teh rek ngudag-udag rahmat salira rek tobat abdi bagianna cek malaikat rahmat. Suping deui malaikat adab abdi Gusti ieu mah jelema teh loba teuing dorakana geus 100 maehanna ge jang abdi ieu mah. Kata pas ya malaikat rahmat jeung malaikat adab kumaha cek Allah ukur diukur di mana ukurna di mimiti anjeunna tobat ka tempat anu rek ditujuna can geus nepi acan nembe ibu salengkah dua lengkah mun 100 lengkah kana mah iman nembe sabaraha persena tapi ku malaikat ku Allah teh dipanjangkeun kulantas aya niat kasanya nu mawi upami urang tos aya niat kasayat sae salamina sok sanos kalengkah sakedik urang tos sae dipasihan pahala